Aing ya kieu baru daftar deuh ieu teh. Biasa masuk araraya ieu teh. Amaranna. Teuing lamun si Roman gitu nya. Si Roman biasana sok aya jual hadiah. Mending keneh musuh ieu mah. Aing baru daftar deuh ieu teh teuing amaranna. Oh heueuh bener. Ya nama berarti kudu nyamper si kudu ieu mah ya. Aya ti aja khusus gitu ya. Oh bener. Mari kana nyamper si kubil. Kan bawa batur. Kan ieu karunya barudak. Di imah eueuh ieu. Eueuh dengan kejo. Asa kudu mending kana musuh kaya kieu. Wah, ini barudak. Hoy, Surti. Lain barudaknya. Sebetulnya Amerika yang si Roman yang itu. Wah ini benar kasih ajak musik. Sugan manggil tuh. Beda sana pebalau gede, kadang usung hujan kieu. Mang, naon? Mana Dudun? Eta mana ka mana? Ngaji. Ngaji? Oh ya ngaji mah pacul. Kan si Pak Ustaz bukan mau pacul kan itu. Oh jadi ieu kana gawe. Modal. Atau anggapan maneh mah ieu teh pulpen. Lah, Bisi we anggapan pulpen. kenal gitu. Kenal. Eta urang teh pikiran teh erek ka si Roman heuh. Nya si Roman pada ke usum hujan kieu. Usum hujan biasana di walungan ieu, walungan si non Senai. di Senai biasana sok loba lauk. Barudak karunya ieu. Karunya kunaon? Madangna dengan kejo. Aku bere we kudu sampe. Geus tegelorun. Dibere biasana unggul ge kan anggar kudu aya jeung deungeunana. Mesti kita hayang kan. Eta urang teh rek nyamper ke si Roman teh. Ngan biasana si eta masuk rada daek gitu. Diajak ku urang mah gitu nguseup. Boh diajak mana daek wae. Nanya ke situ tuh mau jijir. Eka cai heula maksud teh erek mandi heula kitu kayak indit. Wah, ini kecil mau anu kitu. Nah, Eta sejadah. Heueuh aing salah. Eta mana ayeuna ka mana? Ngaji. Ngaji. Itu. Eta beda geus mau paculnya. Hayya. Sok. Tadi baru udah kamar. Surti. Maya, Kadira segini. kenal? Lanjut mana ka mana? Hoy. Ayah tuh di jero Kenal. kesare biasa. Udah ke. Tingkat dia. Kenal gitu. Itu sok udah ke. Oke, udah ke sih tadi. Bari bawa eta topi ayah, Surti. Tadi ya. Manili lapisan atuh. Bulukeun lo bareungit ya. Atuh sabar ayah. Heeh bawa ka Kasih dieu. ehun lah sedih Atuh lain topi eta mah topi jago naon eta mah. Lain eta. Iya, Wak. Gitu Eta sama. mah gila itu nu hiji deui lain eta mah paran Si ehun. eta mah paran pisau atuh eta mah dipake. Kalau bisa mana ayah? Eta aya hiji deui di dinya. Bawa ka dieu. Oh iya. Nah, eta itu mah paran pisau ulah sok dipakai kuseup ieu. Ini dari yuk. Nengkeun ayeuna kieu aya erek kuseup, erek nyamper ka si Roman. Mah ulah sok parasea wae di imah teh. Heueuh hareupeun aya maneh siga nu ieu tukang mah anggar parasea. Ulah kitu. Sok ayeuna aya erek kuseup heula. Rek nengadeungan samu jeung maneh kami ayo we balang dahar ngasuk ngagorengan simut jang naon pan di ieu barangna karunya ya ek nangan lauk Ehun udah masuk sare wae di imah. ayeuna erek nangan lauk jadi ameh maneh sarehat kitu dahar jeung lauk makan di kamar ge goreng gaang goreng simut kasir nu diparudak ku maneh teh heuh justru eta
Heknya. Tapi itu baca. Doakan si menang loba nya. Ayo. Iya, astagfirullahaladzim. Ya, mun si ayah ngalaut loba, bisa hek ayah nupang gedena gitu, anu si Putri Dewi kata jangan tapi kayak lamun giliran ayah kesana gitu sabangsa buru keuyeuh. Yang mana ya kesana? Engkau kepenala pang ayah saja orang. Iya, seperti anu mana beki sehat. Mana teteh ngelehan. Oh iya, lamun ayah nata suike ha. Mana lah hayang ngajak orang kabeh. Nah, kesat seperti laukana gerde anu nah kitu suike jang mana kena sok ani eta beuteung lobat ayan. Teteh mah mesin anak bangkong ge kende buruy. Oh, udah mana masuk. Itu di mata bakal Lagi tapi anggapnya gitu kok. Bakal orang mah sakit-sakit. guys daripada pas saya berikan kajarat teteh kajarat. Udah dasar ih. Anak ayah lupa makanya ada bisa cari perhatian apa bisa melebihi batas ya masak dikucil tuh si ayah itu Kek. Ayo pak nodna masih dia si Roman itu. Roman. Kata mana keur naon? Modal sih kasuk berangakan wae. Beuteung sial batayan. Hah? Sia biasa lagi sok leg-legan anu dina tangkal teh anjing, anu sagede-gede kieu. Hah? Kira aku atuh ngaleduh kan nu kitu. Bisa gede ke kieu. Hah? Da mau jadi tai atuh da sini mah. Kemana? Main kemana tuh? Di kebun gitu. Ieu dengekeun. Aing teh maksud teh erek museup. Eueuh batur, aing teh tadi papa ngijing si Dudun. Tadi nama ku aing diajak museup, tapi nyebutkeun ka pesantren teh. Tapi aing kudu mengerti ka pesantren bari bisa sarua maju pacul. Teuing lamun pikir eta pacul teh naon kitu beureun ting pulpen ting naon meureun. Dudun wae dipercaya. Kan emang heuh si eta mah da salud sih jelemana. Mata ka aing wegah ngajak ge euy. Jugana kumaha pokona di situ mah kumaha. Kadang-kadang dititah kieu dikita kieu jadi riweuh gitu. Tak aing mah kena jadi gimana? Kumaha di pohoan. Heeh. Ayeuna kieu anteur urang useup. Mane kan di imah boga useup duanya. Heuh tah bawa useup. Aing karunya anak aing bisa berapa bisa minggu tah. Ayo murakan kasir, simut, ku aing teh pangalakeun teh dengan kejona teh. Bangsa kasir simut kadang-kadang aya bancet ge ku aing dibawakeun, jadi goreng. Mata kain mah dibere dan meunah gitu. Jadi uang useup gitu, pada biasana sok balauk cenah. Tapi da urang useup oge na syukur-syukur meunang suike. Si Surti mah beukeun teh da suike. Itu ayeuna yuk. heueuh man kamane bari. Heueuh justru eta ngan kade sia ulah pokok mau usupna dua heuh. Aing baik keula tuh yuk. Heueuh man heueuh kayak kurang di daguan di parapatan. Nya. Ai mana ka kamane ka di sel lieur. Pokok. Ah, heueuh dasar stres. Roman, Ya. uang belah deui musibna euy. Oh, bakti di dinya. Loba pokoknya belah deui aing. Tiga lagi menang loba di dia. Ah, Menang loba. Roman. Si RT keur. Naon itu? Hah? Aduh, itu. Si RT keur naon eta? RT. Keur naon apa di dinya? Lucu di Jeroan si eta mah. Sama aing ek ngusep di dieu. Ih, gocan ompek si Sirit. Ek ngusep aing di dieu. Kalian teh ada apa aya naon atuh kalage ajaran Ngusep aing. Kamu kah belak di dieu, ha? Modal di dinya deh. kalau suka anya dituluykeun di ditu. Heueuh beureun oge. Ini ek ngusep di dieu. Eta belum cebok. Idi. Heueuh. Aing ek ngusep di dieu RT. Ah. Modal ka tu laukna.
Yuk uang belah dia tak mang. Aduh. Di dia. Ayah, Biasa nasok loba lah di dia. Yuk balik mana belah dia ya? Mana? Belah di mana? Orang belah dia. Loba sih dia. China euy alus. Di alus saya nak. Waduh gobog, aji gobog. Alus panjang. Ya apa nak dia? Duh, gimana? Jangan. Ayah. Pada kayak tadi dia ngisi. Di mbah hungkul tempuan teh. Oi. Benar. Benar. Enggak sadi dah. Uduh. Masih ada nang. Untuk ketang. Yang si eta jeung nem lain. Lain doa. Alah. Aduh, kayan lah. Anjir anak mana. Oh, tak. Dia taruh bang. Dah, lain nih malah si eta. Tapi lain. Lain. Itu lumayan sanca menang. Piton. Roman. Panak iya laut. Malah lodar. Parawi. Dulu aja. Hah? Kali ini pengalaman lagi buat gara-gara si Aceh enggak ada. Kok gini mah? Limbah hungkul gini mah. Jadi, Parah ya laut. my god. My god. Pulungan ya. Pulungan. Kira gua ya ini markas mah dikira. Tulangan anu mah teh ngeunah ulang atuh. Guys, punya. Ya. Kurang nemuan dapat markasnya heuh. Oke. Lain dah asap piraku ai. Ah, pirakunya. Dan modal lebih keparah. Ini mana hipu. Aduh. Pulungan. Tuh loba lu tuh. My god. Pulungan. Coba euy. Tapi gak di diman parah tapi eta nu parahna dikirang euy. Berarti ini mah taktiknya alos ini. Parah betul lauk. Iya kan ini teh. Ayo kita lagi na eta. Iya. Belah loba ieu tuh. Obat. Hiji. Pulungan heula. Yang tempat ini kan. Iya, silangna teh uang sampurkeun bari lamun ieu bener aya nomor. Atuh. Nuhun Uang gitu dulu ya. kan lain uang dulu kan kirang. Panyaho aing teu musik di dieu. Tadi itu porkas. Pulungan heula. Iya. Oh, pulungan itu karena mereka mulai. Pulungan lah, eta mah. Turun geras ya. Hah? Aing sareng bebasuhan. Nah. Geli aing bebasuhan. Turun. Turun ya itu hati ngelapar kieu. Dia, eta Roman. Cuang ieu yuk. Cuang dulu bisa anu mortas digirang aing curiga eta lauk parah kitu aing mah. Yuk. Nya parah kitu lauk aing mah. Awang jebrod-jebrod atulah nu ieu. Yuk. Nu mortas aing Tak belantas. kurang ajar. Bisa. Tuh dulu. Oh. Eta lauk lebih parah di dieu. Iya mah. Nah, iya. Pulungan. Nah, itu nah, lauk bisa parah kieu. Bila uang susu kagirang nu mortasna yuk. Teu ngarti aing mah. Ai eueuh nu mortas mah tuh nya. Roman. Hah?
kebiasaan ke mali ke ngaruru. Oh, itu balik saluran air nangka pendet gitu. Buat ting modal lauk gara-gara si si baya waktunya. Limbah hungkul atau dina kulit. Heeh, ieu mah. Ah si Gana berarti gara-gara ngaruru si Ijah ngaruru di dieu. Heeh. Lauk nepi ka modal kieu. Jika limbah gitu itu. Benernya. Heuh, Ieu mah geus sampai ke ni lain benernya eta nanya jadi libah kitu. dah heuh. Cik hayang sambeurkeun. Paingan Roman, ieu iguana Wah. keur ngaruru di dieu. Hayang Ya. dihantam. Apaan sih? Eh. Biar kalian mah. Tuh lihat ikan pada mati lo di sana ngaruru. Wih. Naon hubungannya ikan paeh jeung ngaruru sama aku? Itu Eta. kulit mana itu juga limbah gitu tah. Lihat atuh bening, kamu mah lihat Nah, bening. Mahal. Lain paingan lauk pararae. Si ieu keur ngaruru. Heeh, Ya. pokoknya. Cek aing ge gara-gara dakina tah. Mau Heuh. dihantam. Apaan? Ini mah nih, aku mah udah biasa ngaruru di sini buat ikan, mah lihatnya juga biasa-biasa saja. Ningin. Ini mah kebenaran, kalian yang mendapatkannya sial. Tempo lauk pararae. Iya. Darah yang Si RT. nah, RT ka dieu. teka dia lah. Ada apa ya naon ya teh? Ka dieu ka dieu. Ada apa? Gara-gara si ieu aing keur ngusup lauk parae Ah. tuh tempo. Eta ngaruru tempo di dinya. Keur modal, Heeh. saya ngeganggu. Ayeuna Eta ekor nepi ngeganggu. caliweur cek aing. Ada apa tuh ya teh? Eta Kalian mau ngapain kesini? Aku teh mau mandi, garoblok. Mandi eta limbah gitu. ieu lauk pararae. Pararae lauk. RT pararae Ini lauk apa eta. hubungannya? Aku mandi sama lauk parae. Kadinya we pikirannya, geran. Aing ieu RT urang keur ngusup di hilir, heuh. Pas keur ngusup keur meunangan. Aing lauk paralit cik aing teh ieu si RT modal asa teu mungkin. Pas diieun-ieunkeun cek teh bisi anu mortas kasih Roman teh. Ayo cik aing teh uang ka girang, uang deuleu. Udah nih lagi dia. Ku Daniel ieu keur ngaruru. Lauk pararae. Ijah, hei, Ieu ku Daniel ngaruru di dieu. sekira-kiranya kamu dapat merusak lingkungan. Dosa aing apa? Salah aing apa? Aku Mendingan hanya sekedar jangan- ngaruru. Iya, mendingan jangan teteleman di sana. Ngaruru mah di Cep. rumah baik. RT uruskeun aing aku maneh. Iya. Uruskeun lah nu kieu mah. Dilalat. Dan kieu we omatnya udah urang ieu paranti ngusup urang di dieu. Ieu ulah sing ngaruru komo-komo lamun nepi ka mandi. Ieu lauk bisa aduh. Engke lauk di dunia bisa eueuh di lauk. Udah mau juga gini mah saya biar yang ngurus. Heeh. Sok urus ku maneh RT. Di dia geus ada eueuh lauk Urus mah we. di lauk. Aduh. Nya, Beraringu apa ih kalian mah teu lieur nguruskeun anak. tegara beleg pikiran. RT jangan lauk na ieu bung. Ayolah balik ke lah. Eta Roman balik hayu. Aing aya iguana mandi. Itu jelas kalian ngapain ambek-ambekan teh jelas ke saya. Aing bocai. Aing RT dosa naon salah apa aku teh atuh ih. Ini keturunan lauk bagaimana entarnya ini teh. Urusana lauk jeung aing naon RT. Ini lauk pada meninggal begini atuh pararae. Terus aing kudu kumaha? Udah begini. Atuh udah nasibnya lauk meureun kudu paeh mah. Ieu bae kalau mandi terus di sana kamu ngantarnya itu ieu lauk enggak itu aya turunan kumaha mun ka Pangandaran ka ditu aya laporan ieu di Pangandaran. Fitnahna kebangetan. Jangan aduh, jangan sampai jah. Naon urusana lauk jeung leungeun aing parae. Jangan ya. Jangan sampai terjun teuleum. Sia mah teh saruana teu gableg pikiran mah aing hayang mandi jadi teu jadi. Bener mah. Aduh. Teu jelas maneh mah. Aduh. Saya mah mohon ya. Ya, jangan nyemplung lah. Ya, jangan nyemplung lah. Ayo amat. Ini laukna bawa atuh. Itu beuki atuh atuh komo deui. Euy ngarajis teuing. Ih. Ayo teuing. Geus pokona mah. Kita nyembur lah. Ya. Bisa, ya urusan. Ini pisan urusan tanggung jawab nanya. Ini nyalahkeun ka aing.
Piraku gara-gara aing di dieu kudu lauk paraeh. Ieu mah lauk malitnah ka aing meureunnya. Saririkeun ieu lauk ka aing teh. Ah, saya dikubak ku aing mah. Modar-modar sakalian si lauk tah. Ya kok. Baca. Itu arah on kabeh kamera kabeh.